Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah betepang diserang para wargi sadayana, mudah-mudahan aya dina kayan sehat wal afiat urang lajengkeun kana pangaosan kitab salajengna nyaeta kitab Al-Arba'in Nawawi. Artina 40 hadis Nawawi. Urang hador heula supados berkah ka para musannif sareng ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa auliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususun la ruhi syabul wa ajilani wa ususun la ruhi al imamul Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi ususan larui bapak ibad baru zaman binaki jamil wa usuli mafurui masyasilati wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat alahiyai minhum wal amat lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari teh dugikeun ka halaman 8 ieu nya. Wa qolihi jeung karna dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad wa qoli jeung dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhara kana basa nadhara mere cahaya saha Allahu Gusti Allah amron ka hiji jalma sami'a anu ngadenge ieu si jalma maqolati kana ucapan kaula saur Kangjeng Nabi pawaaha tuluy nalar itu si jalma ha kana ieu maqalah fa'addaha tuluy nyaritakeun ieu si jalma ha kana ieu maqalah kama sapertikeun perkara sami'a anu ngadenge ieu si jalma ha kana ieu maqalah. Jadi Allah mere cahaya ka hiji jalma di mana-mana si jalma anu ngadenge kana ucapan kaula tegasna jalma anu ngadenge kana hadis Nabi. Tuluy nalar eta si jalma kana hadis Nabi. Tuluy nyaritakeun eta si jalma kana hadis Nabi sapertikeun anu kadenge kumahanehanana. Summa mina ulama itu lu eta tetep tina sawarena pirang-pirang ulama man ari aya ulama jamaah anu ngumpulkeun ieu ulama al-arba'ina kana 40 hadis bi usuliddini dina martelakeun masalah agama dina masalah pokona agama. Wa ba'duhum jeung disawareh deui fil furu'i eta tetep dina martelakeun masalah furu' atawa cabang-cabang ilmu. Wa ba'duhum jeung dina sawarehna deui ulama teh fil jihadi eta tetep dina martelakeun masalah perang atawa jihad. Wa ba'duhum jeung disawarehna deui para ulama fi zuhdi eta tetep dina martelakeun masalah zuhud. Artina zuhud teh tapak tina dunia, sepi tina dunia, tinarima ting kana dunia, majauhan kana dunia zuhud. Wa ba'duhum jeung eta tetep disawarehna di para ulama fil adabi eta tetep dina martelakeun. Wa ba'duhum jeung ari sawarehna para ulama teh fil adabi eta tetep dina martelakeun pirang-pirang adab-adaban. Wa ba'duhum jeung ari sawarehna di tina para ulama teh fil khutubi eta tetep dina martelakeun khutbah. Wa kulluha jeung ari sakabehna itu anu kabeh maqasidu eta pirang-pirang pamaksudan sholihatun anu bararagus ieu maqasid. Radiya muga-muga mikarido saha Allahu Gusti Allah taala an qasidiha tina kan atawa kanu bogana pamaksudan ieu maqasid. Wa qad ra'aitu jeung teman-teman geus bogana wa qad ra'aitu jeung teman-teman geus boga
panutan kaula. Wa qarra itu jeung teman-teman geus boga pendapat kaula ieu teh jam'a arba'ina kana eta 40 hadis ahamma anu leuwih penting ieu arba'in min hadza kullihi tina ieu sakabehna. Wahia jeung ari ieu hadis teh arba'una eta 40 naonana hadisan hadisna mustamillatan anu ngawengku ieu hadis ala jami'i dzalika kana sakabehna itu anu geus ditutur. Wa kullu hadisin jeung ari saban-saban hadis min hatina itu 40 hadis teh qaidatun eta jadi qaidah azimatun anu gede min qawaidi dini tina buktina pirang-pirang qaidahna agama. Qad wasofa tetela geus nyipatan ieu kana ieu hadis saha al ulama pirang-pirang ulama bi anna madarul islami kalawan yen sanya-nyana pokokna Islam alaihi kana eta hadis au huwa atawa ari hadis teh nisful islami eta satengahna tina pokokna agama Islam au sulusuhu atawa sapertiluna tina ieu agama Islam au nahu dzalika atawa saumpamana itu anu kabeh. Sumati zamu tuluy mastikeun kaula fi hadhil arba'ina dina ieu 40 hadis angtakuna kana supaya yen bukti ieu hadis teh sahihatan eta anu sahih wa mu'dhamuha jeung gegeden wa mu'dhamuha jeung ari gegede-gegedena tina ieu hadis fi sahihil Bukhari eta tetep diambil tina kitab sahih Bukhari wa muslimin sareng kitab sahih Muslim. Wazkuru jeung nyaritakeun kaulaha kana ieu hadis mahdzufatal asanidi bari anu dibuang pirang-pirang sanadna lias hula karena supaya gampang naon hifduha nalarna ieu hadis wa ya'ummu jeung ngalap menang wa ya'ummu jeung sumarambah naon al intifa'u ngalap mangpaatna biha kana ieu hadis insyaallah insya'a lamun mah ngeresakeun saha Allahu Gusti Allah taala bari mahlur Gusti Allah. Sumatiba'u tuluy turut kaula bibabin kana atawa nutur kaula kana ieu hadis atau dina ieu hadis bibabin kana hiji bab fi dhabdi khafi al-fadhiha dina malenggeran anu samar pirang-pirang lapadna hadis. Wayan bagi jeung misti likuli rogibin pikeun saban-saban jalma anu mikaresep fil akhirati dina masalah akhirat wajib naon aya arifa yen wajib kudu nganyahokeun itu si jalma hadhil ahadits kana ieu pirang-pirang hadis lima karena perkara istamalat anu ngawengku ieu hadis alaihi kana eta emak minal muhammati tina buktina pirang-pirang anu penting. Wahtawat jeung ngawengku eta hadis alaihi kana eta emak minat tanbihi tina buktina ngelingan kana eta atawa eta emak teh ala jami'i taati kana sakabehna pirang-pirang kataatan ka Gusti Allah. Wadzalika jeung ari kitu teh zahirun eta jelas liman karna jalma tadabbaro anu naliti ieu si jalma hu kana ieu hadis atawa liman karna aya jalma tadabbaro anu geus naliti ieu si jalma hu kana ieu hadis. Wa alallahi jeung wungkulna ka Gusti Allah i'timadi tetegenan kaula wa ilaihi jeung ka Gusti Allah hungkul tapwidi masrahkeun perkara kaula wastinadi jeung panyarandean kaula walahu jeung eta tetep bogana Gusti Allah alhamdu ari sakabehna puji wa ni'matu jeung sakabehna nikmat wa bihi jeung eta tetep wungkulna ka Gusti Allah atau piku ari nyuhunkeun pitulung
wal ismatu jeung nyuhunkeun pangraksa. Al hadisul awal ari hadis anu mimiti wallahu a'lam bissawab.